tapi orang kan terlena, bahkan di janjian deui ke minggu hareup dijemput kiainya. Masya Allah, mun persiapan mandina 3 kali. Ieu kiai deuk salat batu mandi acan. Ya Allah, bareng dek dijemput ku bupati 3 kali. Alabatan negeri panganten boloon. Ieu marosot ngaranna, menghargai manusia ka Allah mah kurang penghargaan. Beuh, ari rek ka bupati mah masyaallah bajuna ge diistrikan ngajeripit. Eta beleungeuna lamun urang kadinya kakeset beraheut ujanan. Raheut ku hebat-hebat abeh urang teh di alam hebat penampilanana. Kunaon ayeuna deuk salat subuh cileuh sagede poleca. Masyaallah salat zuhur gitu kene. Eueuh bae ngahargaan ka Gusti Allah. Bagian kedua tentang jelema anu morosot tina kapangkatanana kusbab bil idhofah ngahiji nyalande babarengan jeung arazil jelema-jelema nuhina mungguh Allah ruang lingkup sapopoena jeung jelema-jelema anu eueuh nilai mungguh Allah ketika urang hijian jeung nu kos kitu pangkat urang bakal morosot geus aya ketenangan di diri urang balik mesantren teh kemudian urang ngaji aya katentreman lantaran babarengan jeung ahli-ahli ngaji berjamaah ngeunah ngariung ngeunah obrol-obrol ngeunah 10 tahun dibuka Riyad Takrib Sapinah naik Fathul Muin indah luar biasa nu tadina di mamang-mamang naik ku ari jadi ustad naik deui ku ari lantaran kadeuleu tegep aya anu ngiai-ngiai pas dek naik ka abuya morosot teu kuat mimiti didatangan kulurah mulai ngagibeg datang camat rada ancul-anculan begitu datang bupati terlena ngarasa indah kedatangan ku inohong ku penggede aya resep di jero hate aya satu kebanggaan dibangga-bangga jelema nu teu boga nilai mungguh Allah ku boloon eta kiai ku ari mangarasa hina mun cacampuran diriungan jeung ustad nu tadina dikelilingi ku ustad jeung kiai di mana ngariung seserian indah jasa ku ari ngarasa hina lantaran aing mah pangkatna beda sebab geus babarengan jeung bupati jeung gubernur sia mah masih kene leuh hihijian teh di lembur be kakurung ku batok Tegaho galer kidul boga tarnyana rasa kitu secara zahirnya na ditaikeun ku Gusti Allah nu tadina teu boga motor jadi boga nu tadina teu boga mobil jadi boga atuh ningkat ku ari mah pakaianna ge keur ieu mah beuh make baju nu polos-polos ku ari mah batik malah mun ditilik-tilik batikna teh di jerona aya warna konengan seutik bangganya nama ke batik eta bahkan dibere lebaran mah samping samarenda warna koneng berikut kameja koneng jeung jasna aya kekuning-kuningan nyana seri diaku aing ku bupati termasuk warga negara asli aing mah tuh ustad jeung kiai nu itu manu teu kadatangan bupati nya nama teh diaku warga lantaran nya nama lain orang Indonesia orang Lampung dari aku aya tah di jero hate kebanggaan morosot sebab Kangjeng Nabi ma wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yusayyi'uhum janaizahum
Itulah Kangjeng Nabi dibaca kunyanai muludan mahorenganan lain dek nurutan Kangjeng Nabi dek naon karapot aduh dibaca wala yakiru faqiran adaqahul faqru asfah pohara tetapi horeng lain dek dijadikan uswatun hasanah semata-mata hayang menang pamere morosot ketika diundang lamun sugih mebeu buleudna gede barang ngundang nu susah maka popohokeun bahkan geus direncanakeun moal datang aing maka ditu moal bisa ngaberkatan aing gajen kumaha geus sia malah jeung eueuh kebanggaan diundang ku nu susah mah morosot ya Allah ya Rabbi teu karasa ngagusar geserna jero hate urang paingan gerieu mahara rampang maca Quran teh sabulan tamat ku hari barang wawuh jeung bupati 3 bulan ge teu tamat bahkan 6 bulan ge teu tamat eta kiai kobo tukang karung jajakan kiai geus teu bisa namateun Quran atuh komo si eta jauh bahkan ai kiai mah deres nenden Quran ingetkeun nya naon teu endek maca Al-Quran di mana jadi tangka teu jadi jahe poho panendeuna datang ke pohon dan Quran maca Quran iya gara-gara wauhna sing ada wauh lantaran iya jadi racun urang wauh jeung kiai moal teu nu didongengkeun teh bangsa kitab malulu bangsa nu didongengkeun masalah bari jeung teu kabuka ge masalahna lumayan me ngadongeng-dongeng nanya ka kiai hari eta si narkib buat tanah wauh kumaha poho deui buku pulang saya tanyakan mereka itu ke santri kula atuh santrina komo kiai ge poho tapi lumayan kan ngobrol teh eta bae seputar kitu kiai pernah namakeun kitab al-um boga henteu lumayan tapi katanya bae gitu tapi bae urang wau jeung camat jeung moal ngobrolkeun ke kitab jeuh nyahoeun nya mah moal ngobrolkeun masalah moal paling program KB program naon gara selanjutnya program naon ngomong atuh sia ulah sok pura-pura teu nyaho tuh berbagai program-program komo deuk aya kegiatan henteu salah ngan urang eta tersita waktu ku obrol-obrolan nu kos kitu nah iyalah batur urang komo urang ngahiji ka ditu ngahiji ge urang dek dakwah mah bisa teger masalah tapi kan maksudna nu mantak diundang ge ku bupati supaya ngadukung nyana lain rek ngadengekeun urang lain eueuh dongengna pamarentah ngundang kiai supaya nyana nuturkeun kiai moal mun kitu mah balender meureun di negara undang kiai maksudna dek ngadukung nyana 1000% kos kitu daek salamet gitulah teu penting teh daek modar siapa nu modar mah itu bae kajian kumaha ondang kiai pendopo ondang kiai kiai mah bupati ondang kiai kantor wilayah ondang kiai ka kantor kitu Golkar ondang kiai maksudna supaya ngadukung eta lain dek nuturkeun kiai lain hayang nasihat kiai lain ku bodoh-bodoh teuing teh si kiai bodoh ka hulu-huluna alabatan hurang hurang ya taina di hulu mah wadi ba kiai ye cenah udah sok itu kiai masing-masing iki masing-masing atuh sia-sia aing ngan ieu mah morosot ujianana jatah ngaji yasin ge lain maksud yasin eta mah pencitraan blusukan emang kumaha gitu emang blusukan asli atuh teu pencitraan tah mah anu ngomong ka kula kiai cenah taun ieu mah urang lamaning milih nu blusukan bae pencitraan itu cina tuh pencitraan asli menyok presiden orang belusukan orang pencitraan dan lain-lain sebagainya mual aya nah iya orang ngahiji jeung nu kos kitu ngobrolkeun ge eta bae gari nu diputer seputer wari obrolan teh obrolan kos kitu minimal ngobrol cincin minimal eta kabelah dituna ngobrol teh negara KPK lah BPK lah urusan DPR lah gubernur lah baik urang ngobrolkeun bener moal ku obrolan urang maju moal ku obrolan urang tapi urang hayang beta ngobrol kos kitu lantaran batur ngobrolna nyana morosot urang
coba mun tadi itu ngobrol 5 jam urang ngobrol jeung nyana mun pake maca Quran menang sabaraha juz. Ayo coba 5 jam urang ngobrol jeung nyana mun urang pake maca sholawat menang sabaraha ribu. 5 jam urang ngobrol jeung nyana lamun pake tapakur ku urang mantep jasa. Tapi orang kan terlena, bahkan dijanjian deui ke minggu hareup dijemput kiainya. Masya Allah, mun persiapan mandina 3 kali. Ieu kiai deuk salat batu mandi acan. Ya Allah, bareng deuk dijemput ku bupati 3 kali. Alabatan jadi panganten boloon. Ieu marosot ngaranna, menghargai manusia ka Allah mah kurang penghargaan. Ari reka bupati mah Masya Allah bajuna ge diistrika ngajeripit eta beleungeuna lamun urang kadinya kakeset beraheut hujan raheut ku hebat-hebat abeh urang teh di alam hebat penampilanana kunaon ayeun deuk salat subuh cileuh sagede poleca Masya Allah salat zuhur kitu kene eueuh bae ngahargaan ka Gusti Allah iyalah nu ditilik ku Gusti Allah babaturan urang ngabatur jeung nyana idofat mahfudun bil idofat turun urang teu bisa ngamankeun diri urang nah nu mantak cek Kangjeng Nabi Isa la tujalisul mauta ulah sek lulungguhan maraneh jeung jelema nu parae patamutu qulubukum paeh geuraha teh maneh kila wa manil mauta ya Allah saha nu paraeh teh gola cek Kangjeng Nabi Isa ar-raghibuna fid dunya al-muhibbuna laha cinta dunia ngupak-ngupak dunia Ugama gola alaihi salatu wassalam bihaysi Nabi sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi al-mar'u ala dini khalili jelema mah aya di atas agama khalilna kancana urang aya neuleuh derajat jelema deuleuh batur hirupna deuleuh batur lulungguhanana kitu batur lulungguhan nu sapopoena jeung saha nyana eta lah sapagodos ja urang ayeuna mah lamun urang deuk ka Allah kebenaran datang lurah datang camat urang mah ja teu betah ayeuna datang mah datang bae dihormat paling 1 menit 2 menit sajam 2 jam ai kitu mah abring-abringan teu betah teu sapagodos berarti lain khalil urang nyana mah sakadar namu ketika urang babarengan jeung nyana eungkeuy-eungkeuyan di panggung makono hidup berarti kan urang geus sakhalil ta jeung nyana didinya derajat nyana naon bedana camat naon bedana bupati naon bedana jeung kiai jeung nu bodo ja akur ka jeung kumaha ge camat bupati jeung kiai sapanggung rejeung dengan tujuan anu sarua pitayeun atuh akur teh almaru ala dini khalili cenah kiai mah bisa ngaji ge tujuan ngajina jang ka mana nu bodo jeung nu pinter ja akur ai loyogna jang dunia keneh mah ja ilmu mah teu ngajamin kana kasalamatan dirina jagening nu jadi bupati jagening nu jadi DPR lain teu bisa maca Quran jeung teu bisa maca kitab jarago maca kitab nu aya di MPR nu aya di DPR profesor makomo mun ngalalakon nyaritakeun tasawuf pinter jasa kok korupsi sih ilmunya teu bisa ngahalangan nyana naon bedana nu pinter jeung nu bodoh akur bedana nu pinter mah bisa ngadalil nu bodoh mah henteu ketika ditanya maksudna jang meuli apaan sakena akur bae akur sama nu mentak di akhirat pinter tinggal pinter diseret bae ka neraka eueuh beda nu ngabedakeun antara manusia jeung manusia adalah ma'rifatullah ketika nyana dibere ilmu ma'rifat eta lah nu ngabedakeun antara nu pinter nu bodoh pedagang politik dan lain sebagainya nu ngabedakeun adalah ilmu ma'rifat ketika teu boga ilmu ma'rifat kiai tinggal kiai bodoh tinggal bodoh pejabat tinggal pejabat akur sakompet daunkeun di akhirat digejeburkeun bae kabeh tuh kan cenah ulah sok kitu aing mah deuk kitu bae cenah teh mah kitaban baca ku sia kitabna mana cenah kitabna mata siana meureun deuleuh ku sia ye cenah aing mah moal ngaji sanu nita sia ngaji ka dieu mau aing mah sasekian aja moal ngaji ka dinya bahkan aing mah deuk pidato ulah kena ngaji ka dinya terus pidatokeun ku sia larang ulah kena ngaji sia ngaji ka ditu bae jeung Ki Golkar ngagejebur sia kajian ku kumaha ge ye cenah kieu ulah sok ingin kitu bae aing mah cenah teu mah tuh aya kos kitu mah ekstrim baik mah ye cenah kos kitu mah ya kudu sia bae aing mah aing bae
ini beberes saya sejasa embung jasa kasinggung teh embung digogoreng teh embung kadanan cara Tuan Syabdul Qadir mah murid teh ditampiling murid teh diparak belah dieuna tah Ki Ahmad Khatib Sambas marak murid Aisyah hayang ka Allah tuturkeun aing tampiling dijejak dari bere dahar matak jara diwali ge murid-murid eta teh hasil ditampiling ku ari mah jadi wali hayang ditampiling embung ye da kumaha haju ngagoloyor ka ditu ka pendopo terus we kira jadi walina mal bisa tuh bandak ilmu nu keras mah ilmu thariqah mantak ku ari mah ilmu thariqah nama aya nu ngabimbing thariqahna saha kakarak titah dihudangkeun jam hiji bae ge haju mandi geus ingsrek-insreukan aduh asana cenah gering yang maing memal terus dah norekatna dulos ya itu terus bah geus cenah aing malah neuk balik deui ka ditu jadi PNS dulos pibakateun meureun siapa jadi wali udangna doang geus puyeng eta kakarak dibimbing sakitu encan dibimbing coba saeutik dahar ye emang dahar teu meunang tuh sia maka guru kitu bae saya saeutik adalah dahar biasa sapiring setengah bae emang haram dahar tuh haju ngadalil tolol tuh coba ye jajanna dina Qur'an ge kulu wasrobun kira jadi walina tuh sia aing ngadalil sorangan mah tuh los eta tahu nu ngabimbing kos kitu ujung-ujungnya deui Golkar gara-gara nu ngabimbing eta kos kitu ye saya tiga dahar nyana mulai sapoe setengah piring dua poe setengah mikir nyana kok kiai nu ngabimbing urang gembulai urang setengah geus mulai cangcaya ka guru asal cangcaya ka guru bal jadi tinggalkeun guruna neangan sia guru anyar dina ilmu thariqat bakos kitu lamun teu percaya teu yakin sia ka aing bahwa aing keur ngadidik sia jeung sia teh deuk dikaallahkeun teu yakin sebab dia adalah zahir bae tangan guru nu sejen moal jadi ieu sanajan diteruskeun ge moal jadi ngolembar bae ka guru moal jadi ilmu thariqat bapang hese-hesena ieu dibimbingna ku ari mulai dahar geus saeutik rada nguruan kan awak engke kan anak pemajikanana nanya kak kok jadi guru sih cak pemajikanna kitu amat kak ku jadi guru amat kak henteu kok mah ende emang kok jadi guru kieu ende ka Allah mah tuja aya ieu teu kudu kukuruan kak mulai nyana-nyaho ieu ku guru ditanya etikeun dahar pan atuh ai nyetikeun dahar ai guruna gembul heueuh nya atuh heuh ulah tuturkeun guru kos kitu mah kecuali guru nazarwa etik daharna puasa bae eta karek dituturkeun ai kakak ieu mah seutik daharna ulah hees nya unggal ka ditu kula nu guruna hees bae heueuh nya heueuh urang neangan guru deui ayo kapanggih jeung Kiai Golkar ieu akur mah ieu cak nya ieu geunaheun dahar di mana bae make pakaian nu kumaha bae ieu meureun guru urang mah guru Golkar heueuh aturan-aturan pan di Golkar mah heueuh atuh segala kampanye di luhur panggung aju aya joget segala di luhur aya biduan ieu karek kiai ieu akur jeung urang ngeunaheun ieu mah ieu masyaallah aya Epi Tamala segala di dinya waduh Ice Trisnawati mah tereh modar malah mah waduh aya deui nu anyar teh sakarana nu sia nyaho aing teh nyaho teh aduh ya Allah ya Rabbi hese nah ieu ndek di ka Allah keun ndek dicokot di leungeun setan sia teh keur aya di leungeun setan kendaraan nafsu ka dieu keun lepaskeun eta berat deuk ngalepaskeun anak setan ngadu guru jeung setan diojok-ojok setan ka jero hatena ulah dituturkeun gering sia ka jeung gugu mah ge manya deuk Allah kudu gering weuh cak setan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha bau setan pidato deuk mah coba aju urang ngolembar moal jadi sia ka jeung gugu mah ge ieu mah keur carita wali beuh rapet wali mah lantaran geus lain nyaritakeun soal wajib walima la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu ainahu wa lisanahu dan seterusna la yazalu abdi yataqarrabu teureun-eureun hamba kaula bertaqarrub ilayya ka kaula bin nawafil ku sunah-sunah seakan-akan sunah teh kos wajib piwalieun mah kos kitu geus lain nyaritakeun puasa Ramadan geus lain nyaritakeun salat 5 waktu ieu mah nu nawafil eta mah jalan ka cahayu salat mah henteu kudu dicaritakeun
jakabehan ge sarolat nambahna tahajud seakan-akan wajib, duha seakan-akan wajib, wirid seakan-akan wajib, terus memperbaiki diri eta kakarak nu kos kituna, terus batin-batinna waktu jang bergaul jeung jelema teu pararuguh mulai kuari tama ortodok nu kos kitu mah zaman Siti Nurbaya itu mal beres kuari mah lain zaman Siti Nurbaya, zaman Atut kuari mah sia nuturkeun Siti Nurbaya bae mulai kamajuan tuturkeun Atut sia ngurung-ngurung ujianna. Aduh cak Haji Podoli hadena yang masa kali umrohna. Tapi dibayar deui sih. Dia bayar deui geus bebersih tut tah bayar ku aing cenah sia. Geus jadi henteu ge Podoli teh diumrohkeun ngan haji dibayar deui. Ngan haji dibere deui. Bolak-balik cekong. Budak dek ibadah ka Gusti Allah kudu make acak-acakan kos kitu jeung teuing teu ka Mekah ge mah daripada orang ka Mekah kos kitulah aturan maena dina thariqah mah dek daun hartina ngindaran Baitullah ai modal beragat ka Baitullah na kos kitu mangan sakadar jadi siksa teu saeutik jelema nu salat jadi siksa kitu kene nu tuap di Baitullah jadi siksa naon hartina aja Allah nama eta-eta kene di Baitullah Allah na eta di dieu Allah na eta mending di dieu urang ngabersihkeun batan ka Baitullah ngan sakadar jadi siksa ye dideleukeun kan ku Gusti Allah sia nanaonan pan sia teh meureunanan ka Mekah teh hayang ganjaran ti ai ngamal ngaganjar ka sia ye boloon sia aja ditanya cak guru umrohkeun kula mah teu perlu ganjaran ieu perlu ge ieu mah pangalem. Atuh kau mau taman dibebaskan ku aing sia. Bebaskan sia ku aing. Tuh. Jadi urang lamun terus obrol sieun. Nah iyalah almar'u ala dini khalilih. Deuleu kakasihna, deuleu kancana, deuleu baturna. Urang lamun aya nganyahokeun anak urang masantren di hiji pondok. Kemudian urang dek nganyahokeun anak aing bener apa henteu di pondokna ulah ditanya anakna lantaran menghadap ka kolotna mah pasti rapih bae kopeah mancrit baju rapih koso sampingna rapih di hareupeun kolotna masih ganunya bae ustad mah eleh ku anak urang ustad leutik mah eleh bae pokona pajalan anak urang di pondokna ulah di deuleu etana deuleu baturna ketika urang ningali anak urang baturna si Jabrik melulu ja iya mondok baturna Jabrik melulu sok na baturna jeung saha anak urang seata waduh nusok aya di orkes teh nusok di aya organ tunggal teh bener nusok aya di pengkolan teh bener atuh anak urang ge moal henteu siga kitu ka jeung gogowa almaru ala dini qol ulah ditanya anak urangna ulah dideuleu anak urang deuleu baturna sebab eta nu sapagodos jeung nyana moal pati babarengan lamun nyana teu sapagodos jeung nyana deuleu khalilna kos kitu bae sih la tasal ulah nganya maneh kangsung ka jelema tasal khalilah tasal sohibah tanya mah batur nyana nu kudu ditinggalikeun baturna kitu bae sih nah man ahaba qauman usara mahum jelema nu mencintai kaum digiringkeun ana jeung eta kaum sebab nyana sapagodos sebab man tasabbaha biqaumin bahwa minhum jelema anu nyarupaan ka kaum golongan eta urang nyarupaan ka Yahudi geus bae di akhirat da dihijikeun jeung golongan Yahudi urang nyarupaan jeung Kristen dihijikeun jeung Kristen urang nyarupaan saruat ieu jaket urang koneng dihijikeun jeung si koneng atuh kitu bae pokona kitu bae pokona mah asal urang nyarupaan ka dinya geus dihijikeun ka dinya ya Allah si hade mantak aya jelema di duniana ibadahna jasi bodoh ieu lah jore jasa komo husu teu bisa syarat jeung rukun ge hampir teu pati bener ngan nyana sarua jeung wali tingkahna udang-udangna gede salat nu sorbana ngambai ka handap make jubah bae diseungseurikeun ge ka ajeun nyana mah di masjid ge geus gideg bae padahal naon nu dibaca meureun teu nyaho we ku batur ge di kiai-kiai di buya-buya nya ge seuri bae padahal aing lain kiai lain buya aing mangan sarupa doang di akhirat dihijikeun jeung kiai-kiai. Wow. Atuh pan loba nu protes, heuy, malaikat. Eta mah lain kiai kok dihijikeun jeung kiai. Malaikat yang ngadalil man ahabba qauman husira ma'hum. Weh. Cek malaikat lantaran nyana di dunia da nyarupaan jeung kiai, ieu cak Gusti Allah hijikeun. Tinggal nyana bae hidup.
Ya Allah ya Rabbi. Ila man habaqawan husyira mahum. Mantak sing hade urang sasarupaan di dunia teh ulah salah. Ya Allah ya Rabbi, lain lalagan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mantak Kangjeng Nabi ngaharamkeun make beubeur nu di dieu. Zaman baheula, zaman jahiliyah, Yahudi Nasrani make beubeur di dieu. Lamun Yahudi beubeurna beubeur putih, lamun Nasrani lamun Yahudi beureu, mun Nasrani beubeur putih. Ku Kangjeng Nabi beubeur eta diharamkeun. Cek Kangjeng Nabi man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Haram make beubeur eta. Diharamkeun. Urang make beubeur cara Nasrani, cara Yahudi ulah. Cek Kangjeng Nabi man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ulah kadituna itu tinggal dikembangkeun bae ku urang. Berarti lamun kiai kuari make calana sarua jeung Yahudi. Ting hade. Awas, mentek abi batilok make calana makena jubah bae. Barang ditanya kunaon bib meman make jubah bae abi bababari cenah ieu hayang tinggal nyingsateun bae. Mantak anakan deui. Ya Allah sih ada ieu. Mun urang ningali dina Bukhari na man tasabbaha biqaumin mimiti tina pakaian, kadua tina pagawean, katilu tina ucapan asal ge tasabah batasabuh man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rempan nu mantak dina thariqah mah nuturkeun guruna kos kitu bae. Ketika guruna make sorban amamah murid dipagaan, ketika make sakurung murid dipagaan. Di samping di jerona aya makna tersendiri ieu supaya ulah tasabuh jeung Yahudi, ulah tasabuh jeung Nasrani. Mantak panggreget-gregetna setan ka kiai ka jelema anu make amamah udang-udang jeung make sorban. Lantaran ban malam ya ta'amam bahwa syaitonun jelema nu tilok make sorban eta adalah setan. Tinggal cek aja pengen dia ingin teu make eta setan. Malam ya ta'amam bahwa syaitonun jelema tilok make udang-udang make sakurung ka dia eta setan nu kos kitu. Atuh ieu dihareupeun ku setan kabeh. Ya Allah ya Rabbi. Manaba kauman usyira mahum. Iyalah nu mantak dipercantik, dipercantik zahiran wa batinan. Zahirna supaya sieup, batinna supaya rapi, engkena hirupna ngagenclang di tengah-tengah masyarakat bener-bener nyana jadi lampu. Geus katiup ku angin mamana ge tetep teger bae, lampu tetep caang bae. Jadi lantaran nyanana aya caanon cacaangna aya di jero naon garang-garana di jero semprongna di semprongan deui masyaallah kos kitulah makrifat lain cara lampu cempor hurung nyaangan bisa tapi aya angin be ngagelok angin kagero pes be pareum lampu cempor tah kos kitu mangarana eta lah bersyariat lampu cempor. Tapi lamun ieu Allahu nurus samawati wal masalun nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin zaitunah la syarqiyati wala gharbiyah yudiu biha. Oh luar biasa. Naon cenah hartina engge teh nyaho. Kos kitulah wali Allah. Cahayana di jero ditutupan deui sehingga cahaya teh ngemprai mengkristal ka mana-mana. Lantaran ditutupan cahaya teh indah teu bisa ditempo ku teu bisa dicekel kurang semang tutupna luar biasa tapi cahaya namang kristal ka mana-mana ketika katebak angin ti luhur ti handap ti kenca ti katut teu bisa pareum yudiu iha nyana nyaangan masyaallah karim. Nah kos kitulah makrifat nurus samawati wal masalun nurihi kamiskatin fiha misbah okos cahaya lampu al-misbahu fi zujajah lampuna aya dina kaca az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun percis okos bintang luar biasa caang yuqadu min syajaratin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah caang ngemprai teu kanyahoan kaler kidul wetan kulon nu jelas caang bae bari manehanana mah teu kanyahoan di mana palitna lampu mah aya palitan. Ketika minyakna pareum sorangan golkar tah mah otomatis teh baca kabi berojak teh mah atuh asal teh dikirim bae duit atuh pareum atuh lamun dikiriman bae terus di kabupaten hurung terus
asal geuseuh parem eta Ki Golkar cek Ki Golkar sia ka aing mah dikasih bae sebab guru aing hancur ku Golkar salah sahiji guru nu hancur ku Golkar tapi akhir hayat nama tetep bae nyana amanat nyana husnul khotimah kula mantap ngomong-ngomong Golkar emang kumaha di Kabupaten Tangerang sabaraha kiai nu hancur ku Golkar je urang nyeri jasa ka Golkar ya eta PDI ya sarua PDI ge ngan tidak segana si eta ayo coba sabaraha pasantren anu hebat jasa nu kiai muridna jadi kiai nyanana Masya Allah pandai gelang sabaraha serang pandai gerak tagerang makomu di antara salah sahiji gurungan terakhir guru dek maot eta nyana amanat ulah mimilu ka Golkarnya ceng lantaran karasa ku mama ieu mama teu bisa magahan ngaji gering ge di rumah sakit nu ngalain-lain yang dilayat ngan tanda mama hancur-hancuran careuri kabeh murid mama tobat cek nyana embung mama ieu dituturkeun ku murid seperti kieu mama gurat batu cek nyana anti Golkar di hati mama dengekeun ku murid-murid gabehan tuh pasantren mama menang harmoko 2 tingkat eueusian majelis taklim menang harmoko indah jasa teu bisa dipakai ngaji ti dieu lah ketika di rumah sakit amanat ka murid-muridna disapa sia mun alasup Golkar mantak kula ngomong Golkar bae cenah kieu ulah sok kitu ngahancurkeun sebelah pihak aing mah da kitu bae lain keheul ka Golkarna karunya ka kiaina murid abah di dieu aya nu dicarekan ku abah suka Golkar emang kumaha kitu ngan mau dibejakeun ngaranna beuh panggil ku abah ulah sok mimilu sia cek abah jaget je jagana teh lamun kula teu milu kitu cenah dapur teu ngebul oh kadinya urusana halos ya kaditu diloskeun ku abah hancur kok na ngajawab atuh lain tobat ngajawab cenah kula lamun teu kitu dapur kula moal kebur tuturkeun ku sia hancur datang ke kuari hirup kene kan hancur malah bejakeun moal yo cenah kieu bejakeun moal engke bae 4 mata bae je ayo wae diondang bae wae ngadoa bae tapi jero hate kades ya ka si eta mah hancur jasa beuh lamun dihitungan pandai gelang menjulang pasantrenna kabeh murid dari Tangerang jare di kiai hancur sabaraha hiji di Pandeglang di Serang hancur sarua bae Tangerang geus pokok Tangerang mah pohara je bang lalawara gitu anu kula dicaritakeun pasantren 2 tingkat nu tadina santrina pohara jasa aja PEW diganti ku peternakan ayam lain lalagaan tah aja ye maning peternakan embah daripada ayam mah tuh kurang bisa dialep manfaat si mbah mah tuh sok aju kadinya bae cak Habib di mana tuh